A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Allahu alam bimaradi walaqad miyati teman-teman nekani sunagum huming ahli Mekah ahli Mekah tak tegese ahli Mekah bi kitabin kalawan kitab Qur'anin tegese Quran fassalna kang merinci sunagung ing kitab bayana tegese mertalakeun sunagung ing kitab bil ikhbari kalawan nyaritakeun wal wa'di lan janji wal wa'id lan ancaman aidi bil akhbari kalan pirang-pirang caritaan wal wa'di wal wa'id ala ilmin ala tetap ingat azwaru halin tegese iku dadi hal ay alimin bima fusila fi tegese kang waru kabeh kalawan barang kang den perinci yang maping dalam kitab hudan hale kang nuduhkeun halun minal haiku dari hal saking warahmatan lan walasasi liqaumi yu'minuna kadue kaum kang imankeun ya kaum kabeh bi kalawan kitab. Hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mala ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Allah alam bimaradi hal yanzuruna orana nangenteni aya mayan taziruna tegese orana nangenteni ya kufar Mekah ila tawila wangi tawilana kitab akibat mafi tegese akibat barang kang tetap ing dalam kitab yauma yating dalam dina teka tawilu batawilan kita wa yaumul kiamati utawi yaumiku dina kiamah yaqulul ladzina nasu marucap sapa wong akeh kang pada lali atawa ninggalkeun ya ladzina kabeh in yaumin goblu saking sadurunge taraku min qablu saking sadurunge yati ta'wilu taraku tegese ninggal ya alladzina al-iman bihi imankeun bi kalawan kitab qad ja'at rusul rabbina ngucap-ngucap ilapan qad ja'at rusul rabbina teman-teman teka apa pirang-pirang utusan pangeran ingsun sadaya bil haqqi kalawan haqq kalawan benar fahal lana min syufa'a maka nadaiku tetap kada isun sadaya apa pirang-pirang kang nyafatan fayashfa'u lana maka enta nyafatan ya syufa'a lana kada isun sadaya aw hal nuradu anata tawanata dan balikan ingsun sadaya ila dunia maring dunia fana mala maka enta ngamal ingsun sadaya
Ghairul ladzi kunna na'malu ing liyane kang ana ingsun sadaya iku migawe ingsun sadaya nuwahidullah tegese nauhidkeun ingsun sadaya ing Allah wa natruku syirka lan ninggal ingsun sadaya ing syirik yuqalu lahum maka den ucapakeun lahum kadu alladzina opalla ora qala ta'ala nadaw Allah ta'ala qad khasiru teman-teman tunai alladzina anfusahum ingawaka alladzina asaru ila lilad tegese dadi alladzina maring iku maring rusak wa dhalla lan ilang zahaba tegese ilang anu saking alladzina maka nu yaftarun apa barang kang ana ya alladzina kabeh iku gawe-gawe alladzina kabeh min da'wa syirik saking ngaku ing syirik. Sabada Allah ngajelaskan tentang ashabul jannah, ashabun nar, nomor katilu ashabul a'raf. Lamun jelema amalna lobaan kabagus boro loba sanajan sekedes sir ashabul jannah. Namun jelema amalna begitu diproses ditimbang ternyata lobaan kana goreng sanajan lobana henteu terlalu loba sagede sireum ateul doang tetep neraka. Lamun ditimbangna ratanyana teu berat ka bagus teu berat ka goreng diteundeun heula ku Allah diamankeun di a'raf. Nu bisa neuleuh ka sorga bisa neuleuh ka neraka. Mun neuleuh ka sorga nyana ketap-ketapan heroi hayang geura ngagajleng me ka sorga. Mun neuleuh neraka mengkerut bangun ijib luar biasa bahkan dirobah ku Allah beungeut nage mun neuleuh ka sorga beungeutna caang hera mun neuleuh ka neraka beungeutna hidung luar biasa mantak kuari geus dihidungan ti heula ku Allah nu hidung beungeutna sing hade waktu orang negro hari hideung kabeh engke mah di akhirat. Sabada Allah ngajelaskan seperti eta Allah teh berharap supaya makhluk-makhluk manusia ieu hatena bisa berubah. Barang ngadengekeun penjelasan tentang pertimbangan amal. Aya anu asup ka ashabul jannah, aya anu asup ka ashabun nar, aya dina ashabul a'raf. Tah barang geus ngadengekos kitu teh tah diharapkeun ku Gusti Allah perubahan di jero qalbuna deuk. Aing lamun teu berubah ye rempan amat jadi ashabun nar nu tadina nyokot duit bang eureun nyokot duit bang nu tadina ngeridip aing mun paek isukan kumaha haju engke aing mun ditimbang di ditu kabeneran ku kreditan bae ge meureun aing teh hiji kasalahan gulimpang jadi ashabun nar obat nyana nambahan kreditan beuki jero atuh tama kos kitu eureun duh nu kamari aing ambalayah ya urusanna sagala bajidor geus puguh meureun nu mabok nu zina nu kitu keneh bangsa judi tahun baru si mbak ku aing dibawa datang ka kuari aya nu disumputkeun keneh bae can dibikeun deui ka indung bapana ku cocodot ieu naon hartina duh aing berubah ieu lah tobat ka Gusti Allah. I Allah
nyaritakeun dina Al-Qur'anul Karim caritaan tentang ashabul jannah, ashabun nar, ashabul a'raf. Setelah urang ngadenge lain sakadar didenge doang, tapi diharapkan perubahan. Ieu nu dimaksud mah tah dongeng-dongeng gitu teh ujah heueuh nya jang awak sorangan bae. Aduh ya yang di akhirat kumaha bakalna ieu. Urang ge boga perhitungan ieu. Sorangan ge ngalamun bae di imah. Aing mun kuari paeh ye ke salat rapih encan ya aing ge. Kodoaneun aya keneh teu. Karasa ku sorangan ieu. Anu ku aing dipaling teh ieu kumaha ieu di akhirat bakalna ieu. Karasa ku sorangan. Nu pernah ku aing ditampiling baheula ke mun di akhirat nyanangani aya ka aing neangan aing kumaha ieu. Anu pernah ku aing dianiaya sabara urang be mun nungtut di akhirat karasa ku sorangan gitu. Aduh aing ieu nyandung teu adil kumaha ieu lalakonna ieu. Apa nyandung deui we kagok ieu. Eta dipikir ku ari itu. Ieu lain lalagaan hirup teh horeng. Al-Qur'an ngajelaskeun duh kunaon aing urusan hulu nu handap bae hulu nu luhur teh diurusan. Ya aing ku bidug-bidug teuing jadi jelema, ku bloon-bloon teuing ya aing jadi jelema teh. Kuari aing ge hebat-hebat ku jelema boga pamajikan opat, dihebat-hebat di jawara-jawara. Engke di akhirat bakal kumaha ya aing. Tuh sia maka karakter kitu gajusieun bae tetep nyandung mah nyandung bae. Ieu suka jusieunnan karakter kitu bae ge. Atuh ulah nu penting nu dirobah lain ulah nyandung na adilna. Saya masuk salah bae moal atuh mal nyandung buku dititah. Atuh ulah neuleuh awewe anu boga salaki tuh sabaraha harang dan nu teu boga salaki. Saha nu ngurusan nya lamun teu dicandung. Atuh nu sabenerna mah kaum wanita ge kuduna menitahan. Ngaragap dada be mun aing jadi rangda nyangora keneh haju aing meureunanan eueuh nu mileuleungkeun aya ge anu nyandung ka aing teh lah aing mah teu daek bae karunya diri aing ieu lamun aing anak aya 5 aya 6 kemudian eueuh nu daekeun aya ge nu nyandung ka aing beuh mun nasib kos kitu di aing geus bae atuh kuari mah salaki titahan gitu jakula ngaragap dada ieu mun kura jadi rangda kumaha geus atuh kawin bae si anu karunya tuh aya yatim. Asana hujan teu naon teu geledeg sing jeleger. Lamun awewe anu ngarti seperti eta ngarti ka Al-Qur'anul Karim insyaallah. Nah ini diharapkan teh perubahan kurang. Maksiat mana nu kurang kuari dia stop lalaunan dagang nu teu pati bagus eureunnan tu kene pergaulan umur teu nyaho bae isuk bapa geto mangkaning ieu kuari mah dedengean teh loba jasa nu maot ngadadak si anu maot ngadadak mun terjadi ka aing paeh kuari atau zuhur atau asar ya aing kumaha ieu mun can tobat mulai kuari dilempengkeun deuk di ka Allah keun kuari pikiran aing hate aing ruh aing deuk di ka Allah keun ditobatan kuari nu dimaksud teh ya perubahan lain sakadar didengekeun tapi berubah. Mun kamari urang cinta ka Tuan Syekh merekna ngan sakadar 100.000 di minggu ieu mah 1 juta geus kaburu paeh tah asana galedeg gede. Urang hese dek berubah teh hese jasa boro-boro eta hayang rada lalagaan we heula hudang jam 2 jam 3 lalagaan hayang hudang beheulanan ulah ka ibadah hudang ngaroko HSDI beheula sakitu bae ku hese eta neuk iraha ieu perubahan-perubahanan mun maca sholawat kurang dibere ku guru teh manta salat 11 lah deuk ditambahan ku urang ieu ja waktu aya urang senggang kemudian atuh sehat deuk dimenangkeun we 100 mah eueuh teh pikiran kadinya malah ieu guru loba amat mere 11 teu nyaho diri teh mah guru ambo jadi nyarekanan guru
Kira-kira orang perubahan. Tanya diri orang. Sedangkan payah itu nyaho, buat isuk, buat pageto. Siacan berubah-berubah, pikiran perubahan beheula tanu dimaksud diceritakan tentang ashabul jannah, ashabul nar, ashabul arab. Kuari introspeksi diri Aisyah awak bakal asup ka mana? Asana mun kieu bae, asana mun kieu bae. Mantak Gusti Allah ngajelaskeun tentang sasakalana baheula. Ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul, kemudian Kangjeng Nabi diberi mujizat bentukna Al-Quranul Karim, dibejakeun ku Kangjeng Nabi ke ahli-ahli Mekah. Nah, ieu khusus sajang ahli Mekah, umumna jeung saantero. Jadi berarti khusus dina nuzulna ieu ayat teh jang ahli Mekah, umumna jang urang jeung sepanjang masa terus bae sia deh. Kumaha? Ieu teh Gusti Allah. Walaqad jinnahum bikitab, yakti jelas demi gaulan nu agung ngadatangkeun ka ahli-ahli Mekah, ka kupar-kupar Mekah bi kitabin kalawan kitabiane Al-Qur'an. Ya Quran Muhammad bejakeun ka ahli Mekah sebagai tanda karasulan anjeun, mujizat Al-Quran bedakeun. Anu di jero Al-Quran teh fassalnahu ala ilm, kaula nu agung geus ngajelaskeun isi kandungan Al-Quran teh dengan caritaan meme anjeun yakni Kangjeng Nabi Isa, caritaan meme Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi terus sampai Kangjeng Nabi Adam. Caritaan tentang anu zahir, caritaan tentang nu gaib. Sabadana urang maut bakal aya kubur ngaranna alam barzah. Sabada alam barzah ke bakal aya teh alam mahsyar, baas. Sabada baas teh engke bakal digiring mahsyar. Di mahsyar bakal aya mizan timbangan di dinya bakal ditimbang amal-amal urang nu kuari ku urang ditanam waktu di alam dunia. Quran teh geus sabejakeun kos kitu bejakeun kali Mekah. Khusus sekali Mekah umumna santero urang kuari jadi nyaho. Sanggeus ditimbang teh kade kurang tuh jembatan Shiratal Mustaqim. Mun teu ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim fassalnahu, kaula geus kajelaskeun di jero Al-Qur'anul Karim teh dengan caritaan-caritaan semacam eta. Di dia caritaan teh termasuk hukum-hukum, dimimiti hukum nu wajib, datang ke hukum nu haram, hukum nu sunnah, hukum nu makruh, hukum nu mubah, hukum anu batal, hukum nu sah dan lain sebagainya. Al-Qur'an geus ngajelaskeun fassalnahu ala ilmin, kanyahoan teh lain jajadianan. Nyaho kaula rincian-rincian Al-Quran nuku kaula ditibakeun dibikeun ka anjeun Muhammad sampaikan ke ahli Mekah anu jero isi kandungan Al-Quran teh caritaan-caritaan hukum, kisah-kisah tentang nabi-nabi nu baraheula, kaum-kaum anu baheula nu nurut ka Allah, nu teu nurut ka Allah, nu disiksa ku Allah melalui angin, nu disiksa ku Gusti Allah melalui pembalikan bumi, nu disiksa ku Allah melalui tsunami, melalui siksa ku Gusti Allah berbagai-bagai ku hewan, kodok dan lain sebagainya. Tah dina Al-Quran geus aya caritakeun ka ahli Mekah. Diceritakan deui di jero Al-Quran tentang wa'di, janji-janji Allah anu andai kata manusia mendapati janji Allah surga. Mun aya manusia anu teu menepati aturan-aturan Allah diberi ancaman neraka. Bejakeun Muhammad dikayahokeun rincian-rincian eta teh ku kaula ja aing cek Gusti Allah anu nurunkeun ge nu mantap ieu Al-Qur'an teh hudau wa rahmatal liqaumi yu'minun, sebagai petunjuk
ulah neangan aturan-aturan nu sejen geus bae kaula nurunkeun anjeun Muhammad dibere kitab sebagai mukjizat Al-Qur'an ngaranna nu ditafsir di jerona berbagai-bagai sebagai hudan pituduh deuk jadi pamarentah neangan pituduh Al-Qur'anul Karim hudan urang deuk dagang sebagai ekonom dek berekonomi ulah hese-hese neangan petunjuk ti aing hudan Quran jadi petunjuk untuk berekonomi pasolah sia dek berbudaya hirup di mana sia nu sesuai jeung budayana budaya Islam budaya Al-Quran baca Al-Quran bejakeun budaya-budaya Islami yo geus aya di Al-Quran ulah neangan hese-hese petunjuk lah hudan Al-Quran sebagai petunjuk endek naon deui teknologi si hayang nyeun kapal babari buka Al-Quranul Karim ayat di jero Al-Quran sebab Quran mah fassalnahu ala ilmin hudan teangan kumaneh ayat-ayat anu nuduhkeun kana teknik-teknik di Al-Quranul Karim sebab Al-Quran geus dijamin sebagai hudan pituduh endek leangan ilmu naon deui aya awewe kurang ditanya aju nyana nyiduan teh banget kos kitu nanyai ya tasbih siapkeun Al-Quran teh hudan sebagai petunjuk. Ya Allah ya Rabbi ulah maca dina Al-Quranul Karim laqad jinakum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan abdi jelas nyata dek maka pituduh Al-Quranul Karim sedangkan lamun dibaca ayatna ilqala Yusuf li abihi ya abati ini itu ada asal kau kabawa samsa wal qamaratum isa jadi dibaca 75 kali kuari tiupkeun ke arah imahna abdi yakin hudan baca Quran tiupkeun ke batu segede sia mun aya jelemana timpakeun ka tarangna ujiana menteng udag jago hudan ndek hayang naon coba ayo Masya Allah je ulah dikira geus cukup ya hudan sebagai pituduh ente neangan pituduh ulah ka kitab-kitab nanaon hayang mahmur loh dinawi negara Indonesia hudan teangan petuduh dina Al-Quranul Karim cara berpemerintahan cara berekonomi cara berbudaya cara berhukum ente ulah jauh-jauh neangan petunjuk Al-Quranul Karim hudan lamun ente sebagai obat muslimin kemudian ente neangan petuduh lain melalui Al-Quranul Karim godok paling siang ke cek Allah Quran baca minta petuduh ya Allah ya Rabbi ieu mah hayang sugih ka Gunung Kawi nah sia awas ya kunaon hayang ka awewe ka dukun baca Al-Quran hayang naon coba ge hayang gagah jago tidak Al-Quran ayatna anu nuduhkeun kana kagagahan ambalaya hayang naon deui hayang ulah kadeuleu ku jelema pokokna mah diwirid ku urang halimunan babari diwirid 7 peuting beres diwirid ku urang langsung tak tengah peuting ulah make lampu moal kadeuleu ya Allah hudan tancapkeun tanamkeun di jero dada urang-urang sebagai umat muslimin cinta Allah cinta Kangjeng Rasulullah cinta Al-Quranul Karim buka Al-Quran sebagai petunjuk ayatna ieu walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan sebagai pituduh ieu teh lain hiji ayat nu nyaritakeun hudan urang dina alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin ieu ge hudan liqaumi yu'minun sebagai petunjuk bagi kaum iman urang iman ka Allah
iman ka Kangjeng Rasulullah, iman ka Al-Qur'anul Karim, tinggal dipakai hudan kunaon ka babawa kulain Islam. Kunaon ka babawa ku Yahudi, berpemerintahan, politik Yahudi, berekonomi Yahudi, berbudaya Yahudi. Ataupun urang mah aya kitaban hudal liqaumi yu'minun, Quran buka selama akur jeung Al-Quran, silakan akur ulah. Ieu lamun geus boga keyakinan luar biasa terhadap Allah, Rasulullah jeung Al-Qur'anul Karim, baca Al-Qur'an aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Urang mun maca soal jinayat, soal dakwah eta teh nu diterapkeun di Indonesia nya teu pati berbeda jeung kaayaan hukum-hukum beda soteh engke teh urusanana urusan kitu tentang hukum nu dijatohkeunana wungkul. Adapun praktek-praktekna, teori-teorina jeung praktekna hampir sarua Al-Qur'an ngajelaskeun. Ge ulah hese-hese. Urang dek carita hayang puasa Al-Qur'an baca, ulah puasa ngaleuwihan teh Al-Qur'an. Ieu mangke cak ahli hikmat ulah buka sia di magrib buka engke jam 3 peuting. Nya luncatkeun bukana abeh gagah sia. Aju bukana make cabe rawit 7. Atuh geus siap-siap bae sia, sariawan paeh sia teh. Al-Qur'an buka, deuk make naon aya dina Al-Qur'an. Deuk naon geus sebagai petuduh Al-Qur'an. Urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah dibaca kurang Al-Qur'anul Karim, kunaon teu dijadikeun petunjuk atuh ya Al-Qur'an. Hudal liqaumi yu'minun. Sok gerage bakal mantep. Ngan urang maya nafsu di awak urang, jadi urang manuturkeun teh kahayang nafsu urang. Lain nuturkeun petunjuk nu mantap, tinggal ditunggu bae siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang lamun nyaritakeun tentang pamabokan baheula mah kapan di kota kuari mah di lembur geus mararabok. Mun baheula nyaritakeun tentang perzinahan di kota kuari di lembur. Mun baheula nyaritakeun tentang copet garong di kota kuari mah ambalaya pemerintah jeung rakyat berjamaah. Maling beda bahasa doangnya, nama bahasana korupsi, urang mah bahasana ngagarong, maling, nyopet, ala hadin sawa alfadun mutaradifatun bima'nan wahid. Cek ahli mantek mah beda-beda lapad, tapi maksud nama lapad makna nama eta-etan. Korupsi, maling, garong, maling, maling, copet, maling teh. Mantak kata kos itu teh ngaranna alfadun mutaradifatun bima'nan wahid. Ngan keren doang korupsi. Keren kadengina. Padahal eta teh garong. Bupati korupsi, bupati garong. Gubernur korupsi, gubernur garong. Tapi orang teu asa kagarongan barang ngadenge gubernur orang ditahan lantaran korupsi, biasa bae urang. Sebab bahasana dibaguskeun, tapi lamun kieu mah, "Woi, gubernur orang garong." Tah urang kadadar rada asup, "Hah, garong." Masya Allah. Ngagarong nu satu, ngagarong nu urang. Emangnya nagarong? Atuh garong sarua bae. Ai urang, ai sia mah copet. Cak gubernur sarua aing garong sia copet. Masya Allah Karim. Hudan sebagai petunjuk Quran ya. Di samping hudan cek Gusti Allah wa rahmatan liqaumi yu'minun. Jeung sebagai kadeudeuk kanyaah rahmat ka kaum anu arariman. Cek Gusti Allah dek neangan pituduh jeung petunjuk ulah hese-hese Al-Qur'anul Karim. Didinya teh aya rahmat liqaumi yu'minun be menuturkeun sebagai petunjuk Al-Qur'an engke datang rahmat ti Gusti Allah. Endeu kumaha datang rahmatna lantaran urang teu make petunjuk Al-Qur'anul Karim. Nah, kuari urang di imah merenung awak sia cicing di lingkungan pemerintahan nu ruang lingkup sapopoe teh horenganan lain make Al-Qur'anul Karim nya nama make teh make kahuk
orenganannya nama maka aturan demokrasi liberalisasi kaditu naon deui bangsa sisian teh ekonomi kapitalisasi geus bahasa kos gitu bae sisian dengkeun barang kurang ditinggali aturan kapitalis, kemudian liberalis, kemudian demokratis dan lain sebagainya jahorenganan lain maka aturan Al-Quran engke sia kumaha ya awak lamun ditimbang dia maksudna ieu nganyatakeun ashabul jannah ashabun nar ashabul arab supaya introspeksi diri awak sia nya kamari hayang jadi DPR teh kabayakna 2 miliar aju kuaripan gaji saeutik lamun teh mah ieu didatangkeun kana saperiode 5 tahun ku gaji doang moal katutup berarti mau tidak mau awak sia teh kudu gagarong ai garongeunna mah teu loba ieu di luhur teh berjamaah pan ngagarongna ge ngan ieu sia awak urusan kos kitu mah atulah paling meureunanan urusanana jeung urusan hukum ai bisa meureun sia teu ka hukum ai teu bisa ka hukum ieu kan urusan di dunia tapi lain eta ai ngadenge ngaji sia kamari sia lamun paeh kuari-kuari ieu asupna aya di mana jawab ku sorangan asana ayana di neraka sia sanggup henteu ka neraka kebel henteu atuh pugu sia sanggup tah henteu coba curug sia heulan kasamawarkeun ulah samar kembang api be ulah kembang api rokok be rokok melentung nyeri tah sia hendeuk siap dan teu ye lain kitu pan masalahna can kapulangkeun eta mah geus bae nu geus bang geus anu ieu mah kahareupna mah teh saya kudu mikir ieu kumaha ieu bakalna lamun isuk paeh teh kumaha ya tuh mudah-mudahan we kalau dipanjangkeun lain mudah-mudahan goblok sia nyaho teu umur sia tolol meureun sia carekan awak urang ku urang sorangan daripada dicarekan ku kiai mangke kiaina jadi mamala dicarekan ku ustad-ustad jadi diteluh geuningan nyarekanan sorangan ye awak nya lamun isuk pae sia aju kamarikan calon DPR beak sabaraha mun bupati kitu keneh beak sabaraha kamari calon bupati aju teu kapulangkeun pan lamun teu korupsi mah capira atuh meureunanan gaji bupati coba sanu nyaho belah di gaji bupati sabaraha duit ngomong sia ayo tuh sia mah pan sia nu ngangkat sia teu nyaho gajina sabaraha duit dasar bodoh sia ye cak aing aing mah hirup ye babarengan jeung urang lembur mah lulu teu jauh ka gaji bupati acan teu nyaho nya nama gaji bupati sabaraha duit teh lebeng sama sakali henteu bae komo gaji gubernur komo gaji DPR komo gaji menteri gaji presiden belah presiden urang teh Jokowi sabaraha gajina ya tuh sia emang hirup di mana sih sebenarnya teu nyaho ka gaji pugu sia nu ngaji teu nyaho eta ka gaji kos kitu masyaallah paingan kumaha teu korupsi kumaha nah ieu ge belah dia mun ditanya teu nyaho barego kabeh sok doang make jas segala naon gaji bupati teu nyaho nya na ge sabaraha gaji bupati ada orang mah emang beberapa babarengan yang orang lembur kabeh orang mah geus kajen orang mah orang lembur ge nu penting di akhirat kasor gak kajen nyana ditu nu hebat make dasi ka neraka lah pokona mah urang mah geus boga yakin ainul yakin bahwa urang ka mana waduh aja sok itu tungtung nama di dunia bodoh di akhirat can karuhan Masya Allah karim naya fassalna ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi gitu kurang mau nyaritakeun soal bodoh karasa kurang bodoh ngitung bae ngitung orang mah era raraban cek baheula mah raraban hiji kali hiji dua kali hiji dua tilu eta babari datang kali 5 lah hiji kali 5 5 dua kali 5 10 tilu kali 15 4 kali 5 20 5 kali 5 25 genep kali 5 30 gen tujuan bisa mah asal geus bangsa 7 hese
Hiji kali 7, 7 2 kali 7 14, 3 kali 7 20 hiji masih dibarikan nih. 4 kali 7 geus mulai tah 7 kali 7 puyang geus. Cak guru teh mundur terjadi keluar ulah kebalik giliran bae kanu punyana dipake kadede bisa anta guru bangsa murid anu henteu dipake ka karunya mah ngitungna 7 9 barangan we karunya mah sia coba hitung reraban 2 atuh bisa ka mah balik cek mah ayo guru oplo ya guru dikasih aduh giliran we coba sia nyanyi Indonesia Raya rada hese pan geureum mah Indonesia Raya hese Indonesia tanah air hese aya bae nu gendur ke karunya nyanyi Garuda ate Garuda Pancasila akulah pendukung keluar langsung ya ini mah keluar raraban dibere sambilan nyanyi Indonesia Raya tunggu apa boncitan guru belum ada guru aduh nah mencerita kapinteran kalau ingat ke Gus Dur begitu dijadikan presiden langsung nyana kunjungan ke Prancis terus ke India dia cerita pinter ya mabongan jadi inget betung nama kurang bodoh Gus Dur pinter begitu datang ke India langsung ngobrol dengan Perdana Menteri India kaget Perdana Menteri India langsung dibere gelar doktor saat eta Masya Allah boga gelar doktor Gus Dur di India lain alagaan peneta Gus Dur seri bae begitu nyana ka jero ngomong iya naka non asisten saya udah dokter nih ya Gus Dur mah kos gitu ini presiden sih lalagaan kene bae jangan sembarangan udah dokter nih keistimewaan Gus Dur sebab naon nyaritakeun tentang dunia nyaho kabeh nyaritakeun tentang tokoh nyaritakeun tentang filsafat budaya dan lain sebagainya kagetin tokoh India kaget sehingga diberi gelar doktor nyana boga doktor di India begitu balik ka dia sugan ngomong nyada gelar doktor teh Gus Dur mun Haji Pendi kakarak jadi hansip kayak Gus Kiki pernah ngomong bahwa saya gelar dokter teh benar ge sahnya nama didoktorkeun Masya Allah pulang Top Cappuccino enak Italian taste of cappuccino dek berangkat di Prancis kan langsung ke India begitu dek datang ke India kira-kira bangsa setengah jam deui kapal di luhur ieu awan bahaya gede luar biasa pilot kepresidenan geus ngaharewas ka Gus Dur langsung kita tidak bisa selamat dari bahaya ini yang sudah sulit dilempar ke mana saja sulit ke atas sulit ke bawah sulit Gus Dur teh pulang lagi atuh nggak mungkin Gus kita harus pulang lagi nggak mungkin ya harus kemana kita ini berarti kita mati di sini justru Gus bagaimana supaya selamat Gus Dur tetangga bagi KB geus nyarekalan Gus Dur Said Agil geus nyarekalan Gus mungkin kita sekarang mati ya kita berjamaah kita mati di dalam kapal situ mati saya nggak mungkin cerita nyata tanyakan Said Agil tiluannya nama batur kemudian ti kenegaraan 5 kemudian jeng pilot kepresidenan nyana geus bingung begitu dikeker deui udah makin dekat Gus ke atas salah ke bawah salah ini Pak harus ditabrak hancur kapal langsung Gus Dur tungkul ngadoa langsung set tabrak aja Gus Dur lain lalagan pilot geus ciut
Pilot gas jet tabrak saja, insya Allah selamat cek Gus Dur. Masya Allah, begitu 10 menit deh, 5 menit deh, tiba-tiba muka eta awan gelap. Muka awan gelap set di jero awan eta teh aya kiai cak pederopongan pilot, aya kiai pakai jubah, cak kiai maju. Coba eta keistimewaan Gus Dur, percaya teu pertanyakeun coba ge pilot nama sirup keneh pilot kepresidenan Gus Dur. Nah, langsung ditabrakeun masalah kan set. Kunaon beres eta nutup deui hideung deui. Kasih turun New Delhi langsung eta lah tadi menang gelar doktor nanya kos itu balik ke Indonesia eta pilot langsung datang ke Gus Dur cerik atur nuhun dan lain sebagainya. Cek Gus Dur teh jangan sama saya, sama Allah. Itu dari Allah. Saya cuma mohon kepada Allah supaya selamat. Cak Umar Wahid dokter nyana aya Gus Dur Abdurrahman Wahid aya adina ngaranna Umar Wahid jadi dokter. Eta teh Umar Wahid. Gus, kenapa waktu itu berdoa selamat begini cek Gus Dur teh, makanya saya berdoa selamat, permasalahan Indonesia belum selesai. Kalau pulang lagi ke Prancis itu berarti relay waktu, acak-acakan kan ini kan di schedule negara mah, untuk hari ini di sini, untuk hari ini di sini, jadi kalau lambat 1 hari nanti acak-acakan. Nah makanya saya berdoa antara mati dan selamat. Kalau mati ya mati selesai, kalau mau diselamatkan selamatkanlah. Allah ternyata memberi keselamatan. Coba eta batur mangadoa kos gitu. Urang ge mantak naon, ya Allah ya Rabbi, salametkeun abdi sebab nu kolot marah bae. Ieu mah supaya leuleus lah nu kolot. Ja abdi makhluk Gusti, nu kolot makhluk Gusti. Tama endek dipaehan mangga deuk bae. Mun gadengan ku nu kolot bolon. Ngadoa teh kos kitu. Ya Gus Dur. Masya Allah. Nah iya kapinteran Gus Dur lain bae dina zahir tapi dina urusan hakikat seperti eta. Pohara jasa urang nyaritakeun tentang keistimewaan Gus Dur. Kuari kakarak jelema rindu ka Gus Dur ketika kuari kaayaan di negara batur una rakyat batunya rencana-rencana dan selanjutnya aset mana nu dijual encan nyarah pan ieu rakyat mah emang kiai lain rakyat lah ngomong sia sama suka juga aing tuh kan deka mana coba urang mun tayangna menta penjelasan nyaho-nyaho Gus Dur anu ndeu kumaha ieu kan negara urang lain negara nyana. Urang kan bagian negara Ibu Pertiwi. Ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah Quran cak Gus Dur hudan wa rahmatal liqaumi yu'minun. Ieu nu pernah dibacakeun ka Umar Wahid ketika ditanya waktu itu kenapa berdoa ieu nyana hudan wa rahmatal liqaumi yu'minun. Aya petunjuk jeung aya kanyaah ti Gusti Allah untuk kaum nu beriman. Asal urang na bisa bae ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Masya Allah. Urang aya ngaji makan ngeunaheun ngadengekeun. Barang datang ka imam coba aing ngadoa. Gusti abdi geus ngadengekeun penjelasan Al-Qur'an ku jelas ku nyata sebagai petunjuk. Abdi tiba heula di modalan ku kolot ke sabaraha puluh juta meur ambruk bae Gusti. Ajuhu abdi kuli duit teu nyangsang bae. Datang ka kuari can boga imah Gusti. Coba atuh ieu abdi tuduhkeun ja Al-Qur'an teh hudan jeung rahmatal liqaumi yu'minun. Abdi deudeuhkeun ku Gusti. Coba abdi bere petunjuk aya engke diilham ka dieu ka ceuli nu ngaharewos. Cak nu ngaharewos atuh lain salah bapa sia ja sia mah beuki judi boloon. Modal dikamanakeun ku sia dipakekan nelayan malulu. Atuh sia mah hudan atuh sia na tolol. Caknya ulah ngomong sia. Isi naing. Hudan wa rahmatal liqaumi yu'minu. Masya Allah. Bari orang mulai
mun urang dagang coba introspeksi ya dagang urang bener apa henteu ja aya dina Al-Qur'an aturan-aturanana mun urang dagang kumaha syaratna coba mun urang gade menggade kumaha ja aya cara-carana hudan itu Al-Qur'an teh sebagai petunjuk coba mun tani nu bener tani ngaja aya dina aturan Al-Qur'an cara ngabibitanana cara kitu naon nyayanana dan lain sebagainya engke ngazakatna kitu kene lamun urang ngawarung kitu kene mun urang bisnis kitu kene dan lain sebagainya ja aya horeng aturanna sebab Al-Qur'an teh fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun ya Allah dibejakeun ka ahli Mekah soal keistimewaan Al-Qur'an, rincian-rincian Al-Qur'an, penjelasan Al-Qur'an tentang kabar-kabar baik nu harita maupun anu geus kaliwat, anu nyaho mah jelas tu can nyaho manehanana nu baheula di zaman nabi-nabi nu samemeh Kangjeng Nabi. Kitu keneh urusanana nu gaib tentang waktu perjanjian Gusti Allah, tentang waid ancaman Gusti Allah dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah, ka kufar Mekah. Kumaha tah sikap ahli Mekah? Hal yanzuruna illa ta'wilah, tengah dagoan ahli-ahli Mekah teh kecuali takwilanana yakni penjelasan Al-Quran akibat si kandungan Al-Quran. Caknya Muhammad ngomong bae Al-Quran teh sebagai mukjizat anu dirinci ku pangeranana di jerona aya berita-berita tentang perpolitikan, perekonomian, perbudayaan dan lain sebagainya. Al-Quran teh cenah deuk ngatur. Kemudian kabelah dituna aya janji jeung ancaman menuturkeun Al-Quran dijanjikeun ku Gusti Allah bakal ka sorga, lamun teu nuturkeun bakal ka neraka. Hei aing mah teu pati-pati ngadagoan kana eta kecuali hayang nyaho bukti engke takwilanana kumaha coba kuari mah aing moal nur coba di akhirat aya nyaho atuh aya nyaho di akhirat kuari coba atuh laksanakeun iman engke nyaho di akhirat ieu mah teu. Hal yanzuruna tepati ngadagoan ahli-ahli Mekah kupar Mekah illa tawila kecuali akibat si kandungan Al-Quran nu bakal jelas nyata tentang wa'di jeung wa'id engke jaga di akhirat. Nu mantaknya lama teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi, teu iman ka Al-Qur'anul Karim. Eta Nasrani lain teu maca kana kitab suci Al-Qur'anul Karim dibaca kunyana. Lantaran dina kitab Injil geges aya penerangan-penerangan tentang turuna Kangjeng Nabi, urang Kangjeng Nabi Muhammad tentang kitab Al-Qur'anul Karim. Tapi manehanana ieu asup kana ayat hal yanzuruna illa ta'wila tepati ngadagoan yana kecuali hayang nyaho akibat si kandungan Al-Quran. Buktina coba engke kumaha ta Al-Quran kuari mah sia-sia aing bae sia Al-Quran aing mah Injil bae sia Al-Quran aing mah Taurat bae sia Al-Quran aing mah Zabur bae agama sia Islam aing mah Nasrani agama sia Islam aing mah Yahudi. Coba hayang nyaho engke di akhirat pan nganyina eta mah kos kitu mah lain iman ngaranna. Mantak yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Kajadian mangke para raeh nu kuari mah ieu nu iman-iman nu henteu-henteu geus aya ti dituna. Kuari keur meujeuhna perang di Indonesia khususna umumna di dunia. Perang melalui fisik tingali di Irak, tingali di Suriah, tingali deui baheula di Libya, perang melalui fisik. Belah dieuna perang melalui ideologi, perang melalui politik, perang melalui ekonomi. Urang kuari keur diperangan ku Yahudi jeung Nasrani. Melalui politik urang geus sengkleh, melalui perekonomian urang geus sengkleh. Dengan cara-cara ekonomi Nasrani diasak datang ke lembur-lembur Indomaret itu Alfamart dan berbagai si mat itu teh kapan geus merasuk ke hadap
Yahudi perekonomian, orang mah aya di bawahnya nyana ngambil keuntungan di negara orang melalui birokrasi, melalui jual beli aset, melalui pasar-pasar, model toko-toko dan lain sebagainya dibawa kabeh geus puguh hasil bumi dan lain sebagainya dibawa, orang mah hanya sampah-sampah na hungkul. Perang ngaranna itu, perekonomian, perpolitikan nyana nu menang, perbudayaan masih tarik ulur dina budaya. Urang ngabudayakeun Islam pakaian eleh nyana, kadang urang menang deui. Kuari mah merintah, kuari mah artis, alhamdulillah make pakaianana baju koko, sopan, make jilbab. Belah ditu serang deui ku nyana, sakalina eleh susu ambalaya. Ping-ping ka mana-mana, artina ka mana-mana ge jelemana ka mana, ping-pingna ka mana. Misah burung heuh kitu. Awakna di mana, susuna di mana. Budaya model koskara itu tarik ulur terus. Mantak ieu nu dihanjakalkeun, urang mempertahankeun budaya Islam melalui uraian Al-Qur'anul Karim anu diijmakeun ku para ulama geus jelas. Ieu salat tata carana, adab-adabana kieu dirusakna ku orang-orang anu deukeut ka Yahudi moderat. Tidak usah pakai baju gamis, itu mah budaya Arab ceukna. Kita mah biasa aja di Indonesia mah pakai baju batik, pakai baju dan lain sebagainya kos gitu. Naon bedana jeung Yahudi? Tarik ulur nya teh nu kos karar itu teh encan ai mutlak menang mah. Sebab lo pakaian yang berkeliaran di Tangerang Ki Haji pakai sorban, pakai kopiah, pakai jubah. Waduh, di satu kangenan mau monon di mana ya? Pajar juri gitu sebenarnya mah. Tapi aya kene nu kuat di Cianjur kadeuleuh masih kuat, di Bandung masih kene anu kuat. Rakyat mah santri kitu urang lembur masih kararuat ustadna make kaos kitu make kopiah. Mantang nyana jang cahaya ka ustadna aing ye nuturkeun ucapanana sementara nyana mah nuturkeun Yahudi. Geus bae cang cahaya tak ka kiai-kiai nu kitu. Iri urang mah masih kene. Tungtung nanya membabi buta bae nyalah-nyalahkeun ka urang padahal mah aya di dirinya na sebab nyana tasabuh jeung kafir. Masih tarik ulur. Perpolitikan urang eleh, perekonomian urang eleh, perbudayaan hampir eleh, terus kabelah dieuna urang pendidikan ge geus hampir eleh, diserang terus ku Yahudi terus. Nah kaharepna wallahu a'lam ikan perang ngaranna terus. Ieu masarkeun ieu masarkeun ieu. Wow, pasaran teh lain di pasar terbuka bae di internet. Woi, pasaran-pasaran di internet teh geus jualan samping, jualan baju, jualan jubah di internet. Geus berjualan kitu keramik, jualan teraso dan lain sebagainya. Hai, ka jualan-jualan si eta ya. Di internet mah jualan si eta ya. Si eta ya. Tinggal klik, waduh, nomor teleponnya berapa sih harganya? Oh iya, langsung tek. Oh iya, siap. Tahun baruan di mana? Oh iya, kita di Bali saja. Oke dah, ketemu nanti di Bali. Oh ya, gitulah amalita kejadian guys. Udah nggak usah ke Bali, kita situ aja Cipanas. Ya udah Cipanas. Saya booking 4 dah, jangan 1. Waduh, banget. Iya bos sekarang itu iya kakarak dalam negeri anu di luar negeri anu liburan di Singapura, anu liburan di Thailand, anu liburan di Bangkok, anu liburan terus ka ditu ka Timur Tengah dan lain sebagainya, ka Eropa, nu ka Amerika. Wallahu a'lam kumaha meureun cacak liburan di urang ge seperti kos karar itu. Mau di ditu mah keur perang terus perang. Nyana kuari keur ngibarkeun bendera Yahudi, ngibarkeun bendera Nasrani melalui dakwah Nasrani terus nyana dakwah terus-terusan, urang ge dakwah terus-terusan, terus adu kekuatan tentang dakwah Nasrani, dakwah Islam ge dakwah. Urang mayoritas Islam tetapi suara Kristen kok beugi unggul amat. Nyana minoritas di urang tapi seakan-akan okos mayoritas, urang mayoritas tapi seakan okos minoritas. Aneh ulah aneh sebab negara urangna henteu ngiblat ka Al-Qur'anul Karim, henteu hudan wa rahmatan liqaumi
yu'minun teu make Al-Qur'an. Terus bae terus wallahu alam bakal datang ke mana engke wallahu alam. Saha nu kuat terus bae. Oh, geus berbagai isu diisukeun lah. Mujahid fisabilillah isu lah tentang ISIS, isukeun tentang teroris. Urang mah ieu geus macem-macem. Teu meunang dakwah teh asal dakwah keterlaluan teroris, dakwah keterlaluan ISIS. Ndeu kumaha coba. Geus kos kieu kaayaanna teu kaluar tina aturan-aturan Allah, urang hirup di akhir zaman seperti kieu. Tetap urang mah aturanana hudan wa rahmatal liqaumi yu'min. Tenungguan manehanana kecuali kana ta'wilan Al-Qur'an hayang nyaho engke pararae kiamat. Sanggesa kiamat engke diganti bumi teh urang dibahas dihudangkeun ti kubur ngaranna baas. Idinya bakal digiring ke masyar kakaraknya ho aslina Al-Quranul Karim. Yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Begitu dibariskan jaga di masyar teh, kemudian kadeuleu timbangan tidinya kakarakanya hoan tawilan Al-Quran ternyata nu baheula dicaritakeun ku Nabi Muhammad, ku Kangjeng Nabi Muhammad dicaritakeun ku penerusna para sahabat, dicaritakeun ku para tabiin, ku atba tabiin, terus dicaritakeun ku warasatul anbiya, ulama nyaritakeun tentang isi kandungan Al-Quranul Karim kadenge baheula ku kafir Mekah belah dieuna ku seluruh kafir-kafir saantero. Anu di Amerika kafir ngadenge, nu di Inggris kafir ngadenge, Jerman, Jepang, di Hong Kong ngadenge kabeh, termasuk di urang di Indonesia kafir-kafir teh ngadenge karena penjelasan Al-Qur'anul Karim nu nyana ge sarua bae. Coba buktikan nanti di akhirat. Begitu baik kakarak yauma yati ta'wilu, barang datang dina poean tawilan Al-Qur'an yane poe kiamat. Di mana poe kiamat teh kapan engke dijelaskeun ku Al-Qur'an, lamun bae manehnana akur jeung aturan-aturanana nu bener perintah dilaksanakeun, nu salah dijauhan. Waduh, na janji Allah surga. Ketika nyana nabrak teh iman ka Allah, teh iman ka Kangjeng Rasulullah, teh ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, wahid silaka kena ancaman Allah neraka. Kuari kafir-kafir Mekah teh geneuleuh kana tawilan Al-Qur'an akibat anu aya dina sijro Al-Qur'anul Karim yane poe kiamat. Kumaha ngomongna? Yaqulul ladzina lasu ngaromong jelema-jelema anu naringgalkeun kana Al-Qur'anul Karim nu memeh kiamat baheula nyana dicaritaan tentang Allah teh pangeran teh Allah. Jika Al-Quran diceritakan bahwa Nabi akhir zaman teh Muhammad, diceritakan bahwa hukum-hukum teh ulah keluar tina Al-Quranul Karim. Deknya no dina Al-Quran urusan wajib, urusan haram, urusan sunnah, urusan makruh, urusan mubah, urusan soheh, urusan batal geus aya dina Al-Quranul Karim. Nyana ngabaikeun kana Al-Quranul Karim baheula keur waktu di dunia kuari nyata di hareupeun nyana aya neraka. Kumaha ngomongna? Qad ja'at rusul rabbina bil haqq, nyata datang baheula teh rasul pangeran urang di zaman Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun tentang rasul nu diutus ka kaumna, di zaman Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun rasul nu diutus ka kaumna. Da Kangjeng Nabi Isa teh lain pangeran nu kuari ditritunggalkeun Kangjeng Nabi Isa na bakal dipanggil. Emang maneh ngaku pangeran? Gusti paralun abdi mapan rasul Gusti nu kuari disebutkeun naga tritunggal. Eta teh tilu tapi tunggal tegar ti urang mah nyaya tilu hiji.
Kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh bersifat manusia keur jadi manusia kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh jadi pangeran keur bersifat pangeran nyaritakeun tentang kemanusiaan Isa buktina nyaritakeun tentang ketuhanan Isa maksudna jadi urang mun nyaritakeun tentang Tuhan Isa tentang manusia Isa itulah Kristen mah jadi dianggap bahwa nyana adalah penolong keur nyarita manusia na Isa keur carita penolong nu bakal nulungan teh Isa pangeran nu mantaknya na teh ngabogaan kasih sayang ilah cek orang Kristen dibuktikan ke di akhirat qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata geus datang para utusan pangeran urang kalawan mawa bener ketika Isa diturunkan ke dunia mawa hak jak lagi ulama lain pangeran tapi seorang rasul Kangjeng Nabi diturunkan komo Kangjeng Nabi mah kulamah mawa teh ngan sakadar tabligh ye mawa karisalahan Quran buktina nyaritakeun tentang politik aya dina Quran ekonomi aya dina Al-Quran budaya aya dina Al-Quran jeung segala rupa tanyakeun ka Al-Quranul Karim iyalah nyana kuari geus nemah kafir nu baraheula di zaman Kangjeng bae heulanana horeng bener eta Quran teh kadeule ku urang kuari tuh bendera Muhammad kadeule tuh bendera si Jahal Abu kadeule kuari bendera para sahabat para mujahid fisabilillah kadeule bendera aulia Allah kadeule bendera ulama kadeule bendera anu bakal diberangkatkeun kapilah tersebut ke surga Allah nyana leule pemandangan kumatanya na sorangan ieu bendera Abu Jahal ieu bendera Firaun bendera Namrud termasuk tokoh-tokoh nu kunyana dituturkeun geus cuk cerek bae nyana aduh oranganan bener eta Muhammad bener eta Al-Qur'an aduh geus gararideg bae kabeh Kristen geus gideg Yahudi geus gideg kitu keneh Buddha Konghucu Hindu kabeh geus gideg bae ternyata bener horeng eta kiai nu sok ngomong-ngomong Al-Qur'an teh aja bener waduh lu jaglejeg diri teh bangsa ustad teh wow dihareupeun kafir eta ustad para santri ulang hiji kadinya tamal di neraka ka dieu siap cek kafir teh geus siap keur jadi anak buah aing sia malah digawe di pabrik aing mun ku aing teh digaji mah sia mal hirup sia ceng tadi sia karyawan aing sekarang sudah lain-lainnya lagi ya bos geus gitu bos dulu saya butuh uang untuk ibadah kepada Allah kenapa lo dulu nggak ngajak gua kan udah bos udah saya ajak bos yang bener bah kita bah Al-Quran agama mah Islam kan bos sendiri yang marah malah ngajakin saya ke agama Kristen gimana sih bos iya ya lu sih nggak beneran ngajak juga kurang bagaimana udah bos ono apa no itu mana api iya itu buat bos aduh ngeri ya nggak sekadar gitu ya Allah kapan jeung pejabat leluhurnya Pak Jenderal ya lu atuh kenapa dulu nggak ngasih tahu gua coba kalau dulu nasihatin gua mah jangan marah-marah melulu jangan terlalu kejem coba unjukin gua ujung-ujungnya kan gua nggak pernah sholat kredit jalan terus kenapa lu nggak pernah tuh bos kalau bapak saya kasih tahu aja bapak mah langsung pistolnya nongtot apa itu nongtot itu bagaimana saya mau nasehatinnya bos bari nasehatinnya nggak pernah mau mendengar si bapak mah ada ngedenger sama Ki Golkar lagi ya tuh gak beres mana Ki Golkar ono di depan pemimpin dia mimpin kemana ya sama-sama ke sono udah itu aja ikutin ya Pak ya kamu mah ini kemana ya saya mah ya namanya juga prajurit dulu sholat saya terus puasa terus saya mau biarin lah gaji juga kadang-kadang mah ya seada-adanya aja saya mah alhamdulillah ngikutin KK yang bener waktu dulunya lu kenapa nggak ngasih tahu gua kan udah saya kasih tahu bapak kan marah sendiri pistol aja nogel apa itu nogel aduh jadi gara robel we kosi unyil jeung secuplis kieu kocek
Nggak bisa kuku bah. Jenderal tinggal jenderal, bupati ngomong, lu rakyat gua ya? Iya. Iya bapak ya? Iya. Lu kemana? Saya mau ini bendera kiai saya di sini. Bapak punya bendera nggak? Ada. Kiai mana? Oh no kiai. Kemana? Tahu itu. Ya rombongan sini dia mah. Aduh. Lu kenapa dulu nggak nasehatin bapak, cak Pak Bupati ya, tuh tolong nasehatin kalau bapak salah, jangan korupsi gitu, jalan bener-benerin, jangan muncul sendiri, yang ini muncul, yang ini apa, itu kan nggak beres tuh, kenapa nggak dinasehatin? Kan saya udah ngenasehatin, bapak yang nggak ngedenger, dulu kan bapak nggak punya telinga bapak kan nggak ditaruh di sini, ditaruhnya di pantat kan dulu, makanya sekarang rasain lu pak. Mungkin orang bisa gitu ke Bupati, kuari mah ditangkap orang. Ini makan cerita di itu ya mungkin. Cerita di itu, nangkap ku mah ya mah dongeng di itu ya mah. Bupati marah-marahnya nak rakyat lantaran rakyat nama lo banu ka sorga. Wah kurang urusan jalan bae nyungsep jana. Atau kenapa nggak dinasihat itu kurang bagaimana pak? Pohon pisang ditanam di situ. Itu kan sebagai nasihat pak. Pohon pisang kan di situ, bapak kan tahu. Wah, saya nggak tahu. Kan di shooting sama pos kota, masa bapak nggak baca? Di situ kan ada pos kota, trektok. Besoknya kan ada muncul di situ. Jalan jurusan Pasar Kemis ditanemin lele. Masa bapak kagak tahu? Kan punya lurah. Atau lurahnya aja panggil. Lurahnya juga sama-sama ke neraka sama bapak. Ayo siara. Bongan si siat tila kusul kacam ka bupati ta. Ayo siara, modal siara. Aduh begitu pak ya, dulu mah dulu aja, ini mah sekarang kan urusannya pak. Bapak ngelihat orang apa no? Iya ngelihat tuh jahanam no. Iya itu buat bapak. Kalau dulu di dunia gua pukul lu. Iya ini kan di akhirat pak, nggak boleh paling pukul-pukul pak. Ini mah urusannya malaikat langsung pak, nggak boleh pak. Ya udah selamat tinggal bapak. Nyeri hati bupati di gitu-gitu. Aduh encan gubernur, aduh encan kepala bagian teh naon kabag. Kemudian naon deh karena saluhureun kabag teh. Nanti lain kabag namun di pemerintahan, saya mah di pabrik, saya mah dasar kanya honangan pabrik doang, saya mah segala personalia, profesor itu mah pabrik, itu mah bos gitu mah aing hese ye, babarengan yang orang lembur teh kieu doang ye. Aduh, Masya Allah karim. Ya Allah ya Rabbi. Nah qad ja'at rusul rabbina bi baheula rasul pangeran datang bil haqqi. Geus datang para wali mawahak, geus datang para ulama mawahak. Nyana nyaritakeun tentang kredit teh haram sebab dua akad, nyaritakeun tentang bunga bank haram ribawi, nyaritakeun tentang perpolitikan mulain aturan Al-Qur'an teu make aturan kalau Al-Qur'an nyana nyaritakeun aturan-aturan politik ku kiai dicaritakeun, ekonomi dicaritakeun, budaya datang ka kami sebenarnya mah bil haqi, kebenaran ngan kami na bae teu ngadenge pedah tama kiai na teu sakola ku kami didengekeun lantaran sapira kiai ka kurung batok henteu boga pangalaman kami mah aya ngadengekeun ge kiai anu to kami Isra nu ka Yordan ka Turki hayang kami mah boga kiai nu kos karar itu anu haju dikendalikeun jeung kami ku kami cak kami hideung-hideung cak kami koneng-koneng artinya nyana nuturkeun ka kami hanjakal jasa keur di dunia teh nutur-nutur kiai salapi. Nah di dieu ye kakarak kuari mah nyana teu percaya dah kiai kos kitu ulah didengekeun antepkeun gerak paeh sia ku aing dek dilalaga sia di akhirat cenah ki uci mah sokos cenah bakal ka surga bija
sia nyebut sok aing ayo ke depan sia aing mau boga keyakinan aing maca Quran osok salat osok aing masan teu husu ge ye ayo sia korupsi dan lain sebagainya emaknya Allah ngabenerkeun kana korupsi keyakinan aing mah gajian kumaha ge ayo ngadu sia di akhirat ye teu mah kieu uci cuma sombong aing sekali-sekali nyombongan sia mah wani aing lamun kawali aing teu wani aing ka sia mah aing wani aing kan sok udang ti peuting zikir teu wani aing ge sombong aing ka modal sia mah aing wani aing cak aing wani kos gelut bae sih kos gelut urang geus tamat ieu set neuleuh anu kuda-kudana cenget disepak ku aing direkas wani aing atuh sarua ibadah ge potongan korupsi kos kitu wani aing dihareupeun Allah kajian kumaha ge lamun Allah ngasorgakeun sia henteu dikanarakakeun aing ujianna demo ka Gusti Allah sebab naon tetep pakai Al-Qur'an Gusti mah nya nu korupsi ka sorga di ka sorga mah ka sorga tetep kulub bae heula itu atuh di urang ge aya aturanan Al-Qur'an ja Al-Qur'an hudau wa rahmatan liqaumi yu'minun bacakeun ku urang ka ditu di hareupeun Allah ta kitab Gusti hudan nyana teh henteu hudan masa nek dikasorgakeun ja abdi mah hudan waduh dah kata ieu maksudna mah supaya sia balaleuneur bae nah ja bener cek kafir teh cek musyrik anu total teu nuturkeun kana Al-Qur'an teu nauhidkeun ka Gusti Allah teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad teu make kana Al-Qur'anul Karim teu iman maksudna atawa iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ngan teu make kana aturan Al-Qur'an nya ge ngomong sarua bae bangsa jawara bangsa pejabat anu teu make Al-Qur'anul Karim bangsa tokoh anu teu make Al-Qur'anul Karim ngomongnya na bakalna jauh qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata rasul pangeran urang teh datang ka urang kabehan mawa bener di zaman Kangjeng Nabi kupar harita ngomongna qad ja'at rusul rabbina bil haqq di zaman tabiin sarua bae kupar ge ngomong qad ja'at rusul rabbina bil haqq di zaman urang kuari ge jaheuh horenganan qad ja'at rusul rabbina bil haqqi eta bangsa kupar zaman ayeuna bangsa jelema nu teu make Al-Qur'an iman ka Qur'an tapi teu make kana Al-Qur'an diharam-haram ge terus bae ditabrak ku nyana di akhirat bakal ngomong jaheuh horenganan nu diharam-haram teh bukti nyata. Wari kumaha kelanjutanana fahalana min syufa'a fayasfa'u lana boga kahayangna kafir teh ngan dua kitu keneh bangsa pejabat anu terlena dina bobolokot ku dosa ngan dua kitu keneh bangsa jawara anu bobolokot ku dosa ngan dua kahayangna nomor kahiji nanyakeun nu nyapaatan nomor kadua mun nu bisa nyapaatan maka mimah balikeun deui bae ka dunya bertanya-tanya nyana ge kabehan fahalana min syufa'a aya eueuh kami anu nulungan coba teh angan jelema-jelema anu bisa nulungan fayasaulana anu jigna manehanna engke nulungan kami coba teh angan coba juru selamat nu baheula dikasih Isa alaihi salam Tritunggal teu melu juru selamat Uzair di Yahudi anu baheula di nabi-nabi teu melu dianggap juru selamat bangsa Brahmana nu dianggap kumanehanan teh dewa engke teh dipanggil kumanehanan ieu meureunnanan anu bakal nulungan kami ieu teh juru selamat coba tuh kasih kami selamatkeun teu melu seluruh anu kumanehanana kuari dianggap juru selamat yane di dewa-dewa ieu kabeh teu melu nu kahayangnya nama
ieu patung-patung arca-arca teh anu kuari disuhun-suhun disembah-sembah teh nyapaatan kanyana atawa nu dewa-dewa nu kumanehna di dewa-dewa teh hayang hadir supaya nyapaatan kanyana atawa bangsa juru selamat perdukunan teh ieu kahayangnya nama nu babarengan jeung nyana teh nyapaatan fahallana min sufa'a fayasfaulana mun eueuh au hal nuraddu fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal atawa mun eueuh nu nyalametkeun eueuh anu nyapatan eueuh nu kitu nulungan kami mah balikeun deui bae ka dunya ayakeun deui engke kami bakal ngamal kana salian nu ku kami diamalkeun ya mun baheula kami kafir kami teu dawidkeun ka Gusti Allah deuk ninggalkeun persirikan deuk nuturkeun Al-Qur'anul Karim di zaman urang kuari Al-Qur'an mun Quran haram kami moal mun Quran wajib kami deuk mun Quran ulah kami moal kami balikeun deui bae ka dunya kami deuk nuturkeun ka dunya ka aturan Al-Qur'anul Karim harapan tinggal harap geus eueuh kudu balik deui mah masyaallah kumaha Allah ngajawab fayugolu lahum cak Allah hei kafirin hei musyrikin hei asin tidak ada nulungan moal aya lantaran leuweh nu bisa nulungan ni waktu nu maha hiji dibalikeun deui ka dunya moal mungkin lantaran ieu malalakon teh lain balik deui ka tukang tapi deuk melaju ka hareup tinggal cek Gusti Allah karasa sia qad khasiru anfusahum nyata rugi diri manehanana lantaran bakal jadi narusak diasupkeun ka neraka jahanam karasa kuari mah tah ancaman-ancaman aing wa dhalla anhum ma kanu yaftarun nu kumanehanana dibuat-buat pangeran bola leungit Kanjeng Nabi Isa nu dianggap juru selamat ninggalkeun nyana kitu kene patung-patung kitu kene patung Isa kitu kene patung Maryam dan lain sebagainya kitu kene Brahmana Geos naon kitu ngaranna kitu Gajah Mada dan lain sebagainya berbagai patung-patung dewa wa dhalla anhum ma kanu yaftarun leungit eueuh tina pandangan nyana nu kahayang nyana mah muncul sebagai jiwa penolong sebagai juru selamat tetapi ternyata wa dhalla anhum ma kanu yaftarun leungit sirna naon nu kumanehna dibuat-buat jadi kasirikan teh geus bogo patung leuweut Kanjeng Nabi Isa nage Siti Maryam nage teu tanggung jawab saha nu nitah mangerankeun aing cak Kanjeng Nabi Isa ngisin-ngisin bae baya pangeran dilahirkeun marah Kanjeng Nabi Isa bahkan nang tangan Kanjeng Nabi Isa wahai kaum Nasrani Kristiani Katolik Protestan maju saha nu nitah mangerankeun ka aing ya aing mah baheula teh jaritakeun aku adalah Isa aku adalah manusia aku adalah sebagai utusan Tuhan yang asli adalah Allah sembahlah Allah yang maha asli yang maha kasih maha tunggal jadi lagi itu pada waktu kulau Gusti di pangeranan aing isi ke pangeran bahwa aing teh di pangeranan Gusti marah Kanjeng Nabi Isa tidinya leos wa dhalla anhum ma kanu yaftaru leungit Kanjeng Nabi Isa nu kunyana kuari dianggap juru selamat nyata nyarekanan heula sanggeus nyarekanan wa dhalla anhum ma kanu yaftarun leungit Kanjeng Nabi Isa nama ka surga tinggal Katolik, Kristen, Protestan, Yahudi jeung berbagai agama-agama kafir nu kuari nyana dituduhkeun ku urang nyangkal ka urang bagaimana keyakinan cek manehanana ya kami ge sarua boga kitab kami kitab Weda cek budak kami boga kitab Wisnu dan lain sebagainya kami boga kitab Taurat kami boga kitab Injil lain Al-Quran bae boga kitab suci lain muslime kami ge baroga kuari mah kitu nyana ngomongna jagang ke di hareup
agangke di akhirat urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyulusup hidayah ku Gusti Allah diasupkeun ka dada urang nu mantak sing hade ulah leupas sing hade jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman maneh ku ngucapkeun la ilaha illallah nah nu mantak besi aya anu encan talkin zikir lantaran loba yang menurut talkin zikir nu enggeus atuh geus nu endek insyaallah Jumat hareup urang talkin zikir deui jang naon ieu jang jaddidu imanakum bila ilaha illallah ke geus datang ka akhirat mah engke urang nalangsa ilah qad khasiru anfusahum rugi merugikan diri sendiri cak kafir aing hanjakal teu iman ka Allah ka Muhammad jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim cak musyrik kitu kene cak jelema nu teu make Al-Qur'an hanjakal aing iman mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Qur'anul Karim tapi aing teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim qad khasiru anfusahum tidinya bakalna wa dhalla anhum ma kanu yaftarun na'udzubillah min dzalik mudah-mudahan orang kabehan ditetapkeun iman Islam dibere mantep keyakinan urang yakin ka Allah ka Rasul jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim sehingga urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakali deui beusi aya nu talkin zikir insyaallah Jumat hari wallahu a'lam